Gusti Abdullah Ibnu Siti Aminah dibabarkeun di Makkah wengi Senin tahun gajah wengi Senin tahun gajah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah saya berang saya peti saya raja saya kuring di mana aja gesumping temenang tempo anak king temenang tempo anak king salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah salim barik sallu ala nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun araya geningan alhamdulillah rabbil alamin. Urang kagitan we dina dengan acara ieu urang ucapkeun bismillahirrahmanirrahim. Acara pembacaan ayat suci Al-Qur'an urang karegepkeun ayat pembacaan ayat suci Al-Qur'an nyaeta A.A. Ahmad Subandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina wa abayna musal kitab waj'alnahu hudan li bani Israil wazid wa barik ala rasulillah wa alihil adhar ala rasulillah wa sahbihil akhyar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara kanu selanjutnya nyaeta berjanji sareng sholawat sasarengan nyaeta dipimpin ku guru urang sena Bapak Haji Bungsu. Tempat sareng waktos dipersilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad sallallahu sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu sallam nabiyya wa rasulullah. Amma ba'du, ayyuhal hadirun rahimakumullah, para sepuh, para wargi saderek sadaya hormatin simkuring, conton simkuring, wabil khusus pupu di RW 02 Bapak Kersana, Bapak Ketua RW 02 serang reng-rengengan anu kusim kuring dipihormat. Alhamdulillah kalayan kodrat irodat Allah subhanahu wa ta'ala urang sadaya tiasa kempel ngariung kanu 2 kalina dina dinten ieu. Alhamdulillah saumur diangkrek karek 2 kali karek sakali ayeuna bada asar ngumpul ayeuna ngumpul deui. Alhamdulillah barokah. Sateacan dilajengkeun kana sholawat nadahapunten tawakuf anu kasuhun ka para sepuh palargi sadaya urehna miskomunikasi simkuring preman banget dina ieu acara. Aduh asa izin gitu, hapunten ka para sepuh palargi sadaya, tapi teu ngirangan kana hikmatna ieu acara. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ala alihi wa sahbihi. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ballighul wasilah, Ya Rabbi husabil fadilah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warada'ani sahabah, Ya Rabbi warada'ani sulalah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warada'ani al-masayyih, Ya Rabbi farham walidina. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warhamna jami'an, Ya Rabbi warham kulla muslim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi waghfir likulli mudnib, Ya Rabbi la taqta' rajana. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ya sami' du'ana, Ya Rabbi ballighna najur. Ya Rabbi salli ala Muhammad,
محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي تغشن بنوري يا ربي حفظك وأمانك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واسكننا جنانك يا ربي أجرنا من عذابك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي وارزقنا الشهادة يا ربي هدنا بالسعادة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واسل كل مسلم يا ربي واكفي كل مدين يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي نختم بالمشفع يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه فاهتج العرش ضربا واستبشارا صلى الله عليه وازداد الكرسي هيبة ووقارا صلى الله عليه وامتلت السماوات والنوارا صلى الله عليه وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أستغفر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أستغفر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أستغفر الله ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم على رجع أشهر قمرية صلى الله عليه وموت بالمدينة المنورة أبوه عبد الله صلى الله عليه وكان قد جاب الإخوان بني علي من الطائفة النجارية صلى الله عليه ولبث فيهم شهرا شقيما يهن شكمه وشكواه صلى الله عليه ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم على أشهر قمرية صلى الله عليه وأن للجمال أن ينجلي عنه صداه صلى الله عليه حضر أمه صلى الله عليه وسلم ليلة مولده صلى الله عليه وسلم آسية ومريم عليه السلام في نسوة من الهديرة القدسية صلى الله عليه وأخذ المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ السناء يا نبي يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي
عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فانكفت منه البدور مثل حسن ما رأينا قد يا وجه سروري الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إنسان وضالي أنت مفتاح صدوري الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك حبيبي يا محمد يا عروس الخلقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت الغفر والعطايا والذنوب الموبقات أنت ستار المساوي ومقيل الحسرات الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام سلام عليك
استجب يا الله استجب يا الله دعانا يا مجيب الهواتف بارك عليه sekali deui hapunten tawakuf anu kasuhun simkuringna preman pisan itu. Billahi bisabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jengkeun acara ieu tina sambutan ti ketua pelaksana anu bade disampaikan ku Bapak Haji Utang Suhali. Mangga Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu umuri fid dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Saderek pengatur acara hormatin simkuring atur nuhun simkuring baratos dipasihan waktos al mukarom Bapak Kiai Haji Bapak Eka Mulyana di Majalengka, hormatin simkuring Bapak Ketua RW, Bapak Ketua RT, Bapak Ibu wargi sadaya, hormatin simkuring. Mangga urang sami-sami manjatkeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Rehna urang dina danget ieu masih dipasihan mang pirang-pirang nikmat, khususna nikmat iman, nikmat Islam oge nikmat dipaparin sehat. Atuh teu hilap sholawat sinareng salam mugia tetep kocor ka junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka para keluargana, para sahabatna. Mudah-mudahan dugi ka urang sadaya salaku umatna anu sami-sami tumut sareng taat kana ajaran mantena. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hormatin simkuring, syukur alhamdulillah rangkaian acara di kawang wengi ieu alhamdulillah jasa dilaksanakeun anu bade dipungkas ke tausiah ti kersana Mama Ustad Eka Mulyana ti Majalengka. Menawi Ibu urang mah Sumedang. Naon anu kasohona Bu ti Sumedang? Ti Majalengka. Ah, cocok pisan gitu ya. Dina wengi ieu urang tahu bade dikoclotan ku kecap. Mudah-mudahan mangga niatan dina manah masing-masing urang sejak tolabul ilmi supados urang miosna ti bumina masing-masing ka dieu tempat henteu mubah. Jang di Allah setiap langkah anu angkat ka mangajian bakal dihitung. Atuh tadi pengintennya hajat lembur ya, syukuran lembur. Nu ngagarantung anu sedaya Bu. Tadi mah di dieu teh bakakak Bu. Ya. Aya mah kantun rapiana. Nah, alhamdulillah ibunya mudah-mudahan ya kasayan Ibu para abdi sadaya khususnya ka pemuda hapunten pun anak teu tiasa hadir ya. Jalaran tos 2 sasi Ibu teu damang ya. Mudah-mudahan pidoana ti sadayana mudah-mudahan tiasa didamangkeun deui sabihara-bihari. Tos majeng ka 2 sasi piteunya kawitna abotna 80 kilo. Di parios 50 genep, di parios di 48 terakhir pada dirawat mung 44 kilo. Nah mudah-mudahan ya, hapunten ka rencang penanak tiasa hadir ya, jalaran cacan kiat pinten. Hatur nuhun kana pido anak. Bapak Ibu sadaya satacana urang ngupingkeun tausiah di kersana Bapak anu bade ngadugikeun 100 urang diniatan sakumaha tadi pengintennya naon-naon anu bade dilugikeun mudah-mudahan tiasa ku urang kalaksanakeun. Sim goreng ben kapapancenan saur nama ketua pelaksana sapunten ya masrahkeun sadayana alhamdulillah tiasa suksesnya ka rekan-rekan sadaya panitia ya pengurus Karang Taruna sesepuh anu parantos ngeri ngajorong kana ieu acara alhamdulillah. Mudah-mudahan Ibu tahun payun mah sing langkung-langkung. Saparantos sim guring badanten sareng Pak Ketua RW
Pak ari teh rek urang unggal tahun insyaallah. Dewi dina sasih naon? Sasih Rojab. Ayeuna Rojab berarti satahun deui ka ditu. Mangga ibu kagempel. Kema ibu saya mau rek ngagantungeun naon di dinya. Ya. Rek ngagantungeun naon satahun biraku atunya. Gitunya satahun berarti dikumpul enak. Lamun ku kumpul kerupuk hiji sapoe 360 kerupuk tah kudu ngagantung. Mudah-mudahan ya cok sing aya milikna, aya rezekina sing sehat. Mudah-mudahan urang tepang deui sababaraha tahun ka payun. Tawisna urang panjang umur oge sehat seueur rezekina. Rupina tisim kuring sakali deui hatur nuhun ka Bapak Ibu para wali sadayana anu parantos keur sarurumpaheun ka ieu tempat anu sakieu waluratna. Mudah-mudahan ka payun mah sing langkung sae ibunya. Ampun. Oge hapunten ka Bapak Ustaz pagintennya panampianana kirang juga makeun dina sujuguna oge sambil kirang juga makeun hapunten anu kasuhun. Pamunut penten sim kuring tausiah mudah-mudahan Bapak Ibu sadaya tiasa ngalaksanakeunana sakumaha anu nakep bade dilugikeun. Rubina sakitu tisim kuring wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Urang tiasa ngarempal deui di ieu wengi di ieu patempatan kalian sehat walafiat. Teu hilap urang salawat serta salam urang curahkeun ka baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanggo ka keluargana, kanggo sahabatna, kanggo ka para tabi'itna, tur ka urang sadayana, sareng mudah-mudahan urang sadayana kenging syafaat di akhir kiamah. Amin ya rabbal alamin. Sakedik panginten teh sim kuring saeur dia acara lebatkan Rajaban Isra Mi'raj. Sekedik pentingnya tina Isra Mi'raj ayana perintah salat. Kigituna sim kuring umajak ka warga sadayana hayu urang tegakeun salat kewajiban tos janten kewajiban urang salat kade nitip eta panginten sareng ibadah anu soson katiluna urang tingkatkeun sedekah ibu-ibu bapak-bapak nya urang teh ku sedekah sakedike insyaallah barokah kanggo sadayana koh boh pribadina boh kanggo lingkungan. Sakitu sakedik panten sim kuring ngaturkeun nuhun ka sadayana termasuk karang taruna oge para panitia kasepuhan sadayana anu tos ngarojong acara ieu. Jazakallahu khairan katsiran, mugia Allah teh ngabales kana langkung-langkung jasana kanggo anu tos berjasa. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah ngagetosan ku amal nu sae. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.